geuning para mitra urang teraskeun di dongeng nu judulna neangan Bapa karangan Kileksa ti karaos ayeuna nincak bagian ke-60. Mangga nyangakeun para mitra sadaya namanya 60 episodenya para mitra masih panjang ya dongeng para wargi, panjang ya dongeng. Nyangakeun we sadinten 2 kali. Namun paminoyong tamat aya di playlist Mang Jaya Official. Wal bosen-bosen Mang Jaya para mitra ngadugikeun dongeng-dongeng perus tamat kitu nya. Aya di playlist, buka playlistna. Hoyong carios naon aya di dinya, nu tos aya gitu. Namun dina perbendaharaan teu acan kaangkat diseueur keneh. Insyaallah para mitra masih kena seueur dongeng-dongeng Mang Jaya nu teu acan dialihkeun ka YouTube gitu seueur para mitra insyaallah. Mangga kawargi-wargi Mang Jaya ngaturkeun nuhun, mugi-mugi urang salamideuna kawilujengan. Sadinten 2 kali upload enjing tabudalapan, mugi tabudalapan sami-sami. Mugi-mugi tiasa katampi ku mitra nyangakeun bae dongeng judulna neangan Bapa karangan Kileksa atuh ayeuna nincak bagian ke-60 nya para wargi docan tamat. Masih panjang ya dongeng para mitra. Janten nu hoyong tamat mah dina playlist nyangakeun bae. Mang Jaya ngaturkeun wilujeng ngadangkeun. Para mitra kaum dangu, wilujeng tepang dangu sareng acara matuh dongeng enteng pang beberah mana. Mang Jaya sapara kanca bade neraskeun hanca dongeng nu katunda carios nyambung judulna neangan Bapa karya Kileksa ayeuna nincak bagian ke-60. Harita para mitra sadaya Mang Dampak manehanana sadia pikeun marengan anggara kamana bae cenah dina nggoning maluruh nu jadi bapana. Ngadenge katerangan Mang Dampak kitu anggara tuluy nyarita. Hiji modal nu utama. Anak kitu mah nyaan kudu jeung mamang, syukur mun kitu mah mamang. Yuk urang babarengan neangan nu ngaran Biganda. Kuring hayang yakin eta teh bapa kuring atawa lain. Anggara timbul bawanen jeung sumanget asa aya pimodaleun. Mangga urang miang jeung mang bujeng-bujeng siang dalajan hari tengah peuting ge moal burung ditedunan ku mang mah. Ari kuring kumaha? Bikeung loba-loba rek ceuri. Dagoan di lembur, kami ge moal katutuluyan atuh. Bisa sih maksud mah pasti balik. Mang Dampa molotot. Luk bikeung tungkul ngarasa keung rek ditinggalkeun ku salaki. Mangkaning kaayaan dirina batang sakitu sasat ngagejret darajatna. Kalibet kana kajahatan Masarni nu tega ngajailan Haji Marnadi. Tantu urang lembur moal daek campur hukuman ti balarea bakal leuwih nyeri batan dihukum panyara. Ngadenge kitu Nyi Aryati jeung Suhama kasuat hatena. Teu talangke epok Nyi Aryati milu nyarita. Bikeung upami bibi laras-laras bade tobat ka pangeran mah teu aya teu kedah sesah teu kedah bingung. Cicing we di dieu jeung abdi urang diajar ngaji, diajar salat bari silih bantuan jeung kuring. Nyabi kuring ge ngaharepkeun kitu. Geus cicing di dieu Suhama sapikiran jeung adina. Atuh pugu asa mobok manggih gorowong nengaret cadas manggih emas. Aya jalan komo meuntas para mitra lir anu ditonyok congcot. Ujang Nyai ararisin teman bibi teh maos teu aya ajen. Kaayaan batan sakieu rumah geus ageng dosa. Biikeung carinak da. Ih, apan tadi geus dipapatahan ku Kang Anggara piraku tacan kaharti cek Suhama. Sumuhun mangga ari kersa mah diheurinan ku bibi. Bibi manusa mah teu bisa hirup sorangan. Kudu aya batur keur silih tulungan silih titipkeun nya diri. Kuring geus teu indung teu bapa sasat pahatulalis. Naon salah mun urang silih pihapekeun diri, cek Suhama beuki daria. Geus kitu mah teu bisa digamarkeun ku carita kumaha kabungah biikeung mangsa harita. Biikeung ukul ungeuk cipanon beuki juuh cimata kabungah. Tah geuning reng se sarupa nuhun Jang, nuhun Nyai, cek Anggara ka Nyi Aryati jeung Suhama. Mangga nganuhunkeun salajengna kumaha Jang? Kieu Mang, tadi Mang kungsi sasauran yen nu ngaran Wiganda. Kungsi mere ilmu pikeun ngajian kertas jadi duit. Bisa keneh mun dicoba? Cek Anggara. Tiasa Jang nanging teu tiasa unggal waktu sareng teu tiasa teras-terasan kedah puguh tujuanana. Syukur ari kitu mah bisi sawaktu-waktu butuh, Mang kudu bisa ngalaksanakeun tugasnya. Siap Jang. Kang naon Kang Angga nipu kasebatna
Teu kenging sing emut kana piwejang aki sura. Kajian pahelang layeseun jeung tibatan kudu ngadahar barang haram, meunang maling, meunang nipu jeung sajabina. Nyi Saerah teu panujueun. Nuhun Nyai inget keneh kana pepatah aki. Akang ge eling keneh, sadar keneh. Inget kana amanah ti aki ulah salempang, akang teh teu hayang ngadahar barang haram. Sing tenang we era, sing tenang. Naon atuh tujuan akang? Tege kaulinya ku anjeun lah. Yo ayeuna mah urang tatahar pikeun miang milaripuan pun bapa. Sakalian milarian si Durjana nu geus mateni tuang Rama sareng tuang ibu. Ceuk angara tetep ayem, Nyi Saerah teu ngomong deui ukur unggeuh. Ras inget ka kolotna nu geus taya di kieuna. Duanana karijenatna akibat katelengesan si Durjana. Geus kitu mah perung ngawadul kanu lain-lain silih tukeran pangalaman. Bari sempal guyon gogonyakan sura-seuri galumbira. Lat poho para mitra yen tadi jeung kamari pinuh ku katunggaraan kasedih jeung kariweuh mun kurang-kurang milik mah matak cilaka sarerea oge matak bingung sarerea. Tapi ayeuna mah mega hideung geus nyingrai katiup ku angin kabagjaan. Kasusah mimiti sirna timbul pangharepan nu hade nu bakal kasampeur di perjalanan. Kira-kira tengah peuting sarerea sarare teu misah kamar. Bar we ngampar di tengah imah, awewe jeung awewe, lalaki jeung lalaki, talibra nepi ka wanci subuh. Urang nyelang heula nyaritakeun Nyi Sainah para wargi. Harita basa kaluar ti imah Suhama, hate Nyi Sainah kacida sedihna. Bumi langit asa tungkeb nincak di asa teu napak, sirah lieur asa ngubeng. Jangkrik nu ngikrik sada nyeungseurikeun, gaang nu reang sada nyurakan dang daunan nu seah katebak angin, kadengena bet ciga nu ngahoya-hoya. Matak sedih, matak era, matak hoream rumingkang, perbawa hate nu kawer ariras nasib diri. Ngalaman wiwirang di kolong catang, wiwirang para mitra di kolong catang, nya gede nya panjang. Mimitina mah lempang rada regreg lantaran nuturkeun Ki Ulis jeung tua kampung, tapi teu karasa betgok kapengkolan. Tua kampung kakidul Ki Ulis kahilir tinggal Nyi Sainah ngajanteng sorangan, asa seunggah rek ngalengkah, asa keung teu bani indit. Hate lalewang pikiran rungsing. Nasib nepi ka kieu aing kudu ka mana aing geus kieu. Duh, emak teu nyana teuing horeng bet kieu pitapak sorangan. Nya emak keun aku pitapak sorangan ngaracunan batur. Diri emak nu kabeunangan piraku emat bet lali. Nah, aduh lah. Kawas nu tara mangih kadaharan ngeunah we. Kitu galecokna hate Nyi Sainah. Bet kalah ka maido. Nganaha-naha ka indungna nu karijenatna. Hiliwir angin leutik nebak pipi kadenge ngaheos kana ceuli. Bet sada nu ngaharewos ditungtungan ku ceurik ngabangik. Bangun anu kanyanyerian kebeg Nyi Sainah reuwas inget ka indungna. Nu tangtu keur nanangan kasedih sabab moal mangul dosa, maot mangul dosa. Dosa nu dihaja akibat tina hiri dengki jail kaniaya. Nepi ka tega ngabinasa nu teu tuah teu dosa. Akibatna malines ka dirina pribadi. Mak sing sabar tawakal da geus kieu jadina. Mak onaman mangeunah geus merenah narajan kuring. Sangsara kadungsang-dungsang pikahareupeun poek cakueum. Taya pisan cahaya pangharepan sabab ajen diri geus ragrag. Ngagejret tina suhunan kana panyaweran. Duh, mak ari kuring kudu kumaha, kasaha kudu nyalinung, ka mana kudu nyaluuh. Da geuning batur mah teu bisa dibawa sakapeuri. Mang dampa oge dina empro namah tega ngajajeleh kuring, ngaberatkeun, neumeuleuhkeun, taya pisan ras-rasan. Bet hayang senang sorangan. Duh, emak kuring tulungan. Nyi Sainah kokoloyongan muruh ka imah inungna nu poek mongkleng. Sabab geus tilu peuting tara dicicingan. Tara di tempo-tempo acan da asa betah di imah Haji Marnadi. Da tadina ge geus boga anggapan yen bakal lila lana nyicingan imah salaki Nyi Inah. Ari ayeuna bet sabalikna sakabeh nu dicet-cetakeun sirna. Musnah kabawa ku angin kahirupan. Ngapung jauh ngawang-ngawang geus lain hontal-hontalin. Serog kahareupeun imah. Reg Nyi Sainah eureun gek diuk dina golodog buuk ririaban katebak ku angin peuting. Jangkrik jeung jaang bet reang di sarada taya reureuna kawas nusukan-sukan suka bunga. Eak-eakan nyurakan Nyi Sainah nu keur kasiksa kula kulampahna sorangan. Dipikir beuki kapikir dirasa beuki karasa nyaan. Diri taya ajen sapeser ngagejret sapada harita. Ngan teu pada nincak bungkul. Jalma salembur ngajerebian, jalma sadesa ngalelewaan. Padamu puas pada ngajebian moyok jeung sajabana.
Kitu nu kapikir ku Nyi Sainah atuh curucud Cipanon bijil deui. Ngalemereh mapai pipi maturan sedih. Namahan rasa nalangsa akhir nama Nyi Sainah cengkat. Nyurungkeun pantot tepas rada pageuh tapi tuluy dipaksa. Akhirna berai muka di jero poek meni meredong da teu diseungetan cempor. Mak ieu kuring datang bari ngagilin nyeli gincing. Pakaian saraket diri ku si Suhama teu dibahanan sapeser goweng. Teu diusir oge. Geus untung teu disisiage geus bagja tapi duh mak kuring teh bibirang teu aya nu mantuan sedih. Kitu ceuk Nyi Sainah. Rarasaan indungna teh aya di imah da biasa mun manehna datang sok nyampak aya. Dasar nu baluweng pipikiran ka mana bae bet asa teu percaya indungna geus dikubur. Teuing perbawana lamunan nu kuat teuing memang nu kitu nyatana. Arwah Masarni teu sampurna dan ada barang berai mukakeun pantot tengah di imah teh aya nu cinuk-nuk di baju bodas. Nyang hareup wadah seupaheun sidik pisan jiga Masarni. Parang tumerapna ka Nyi Sainah nu pipikiran aya di antara sadar jeung henteu. Atuh ujug-ujug gabrug ngarontok bari nyamat indungna kawas keur aya keneh di kieuna. Mak, duh mak ieu kuring tulungan diusir ku si Suhama. Dibibirang ku Mang Dampa digejretkeun darajat ku sararea. Duh mak ieu kuring keur nalangsa. Mak tulungan, mak tulungan. Nyi Sainah nyuuh kana lahunan indungna. Ceuk rarasaan nama. Aya nu ngusapan kana sirah kaayaan harita kacida mata keungna. Didinya terehe simpe meni comrek alah batan ti di asdana. Mun keur aya indungna tas nyarita kitu sok aya nu nemalan, sorana alon tapi nyerep kana ati sanubari. Sabab salawasna mang meunangkeun, ngabelaan mika nyaah mika deudeuh malah Nyi Sainah kawas nangeui nog beubeuremna. Ka Nyi Sainah teh sabab dianggapna nu ngangkat derajat kolot. Tapi harita mah jempe teu aya nu nemalan, teu aya nu ngupahan. Kalah mata keung jeung sieun bulu punduk pating puriding jajantung ratung. Hate pating sarebelah jung Nyi Sainah cengkat lalaunan. Ari breh nu dirangkul boboko buntung nu nangkub geus bau hapeuk taya nu ngurus. Lenyap Nyi Sainah. Harita lumenyap hatena ras inget deui sidik pisan indungna teh geus taya di kieuna. Malah tadi dikurebkeun basa ngurebkeun layon indungna. Karasa aya hiji hal nu matak nyeletit kana ati. Sabab nu jajab Haji Marnadi aya ratusna, meh sakabeh pangeusi lemur tamplok. Na atuh ari nguburkeun mayit indungna ukur hiji dua nu jajab, kitu ge ukur salol kawas nu ijid armung neng. Mak ya kuring, mak. Bluk Nyi Sainah nyuuh kana palupu, segeruk ceurik ngabangingi. Kawas nu kacida nyerina taya nu ngupahan, taya nu ngalelemu, ukur dipepene ku angin peuting, dibaturan ku sora gaang. Dialokan ku sora lonok, wuwuh matak namahan sedih, hirup teh asa nu gelis. Parat tepi ka isuk Nyi Sainah ukur ngagugulung kabingung. Dikikintil ku kasedih, diudag-udag ku kasusah. Seungah nyang hareupan poe isuk teu nyaho naon-naon. Naon anu kudu dipilampah ku manehna. Para mitra kaum dangu, heuleut saminggu ti saprak maotna Haji Marnadi. Harita isuk-isuk panon poe karek medal ti beulah wetan. Dipapag kurecetna sora manuk bangun anu garumbira. Memang para mitra harita Batara Surya ngambah ke alam dunya tara absen mancen tugas gawe ngeman tugas. Pucuk-pucuk daun jukut ngagarenang di kucai ibun. Remis janari katara kene pating gurilap katojo ku cahaya panon poe. Anak kadupak dauna ragrag ngaborelak lir mutiara ragrag. Harita di setengahing perjalanan aya tilu jalma nu keur leumpang. Lalaki dua awewe hiji lempang salse, tapi katenyona bangun daria sarta pinuku kawaspadaan. Nu awewe lempang pangheulana diiringkeun ku nu ngora pang tukangna geus kolot. Tapi waweg keneh malah mahmun nilik kana dedegan matak gigis matak paur, matak koream paantel. Eta tilu jalma tayalian iwati Nyi Sairah. Dituturkeun ku Anggara dikawal ku Mang Dampa. Nu geus ragrag kecap sadia satia seja satia satuhu. Kadua rumaja nu geus ngalukeun manehna, nu geus mere caang kana atina, nu geus ngajait tina jungkrang kahinaan, ngangkat darajat nu geus ngagejeret. Mang Dampa dihareup jiga-jiga aya lemurnya, katanyona mayak pak pikawaaseun. Lemur naon teh Mang? Lemur Cilenta bawahan Bantar Kalapa, lemur gede teh Jang, pangeusina gegek, batanina sarugi, nu daragangna sarenang jeung rame. Daya pasar atuh didinya teh Jang, Mang Dampa nerangkeun. Nyaan loba pengalaman teh.
Mang meni apalnya tema Nyi Sairah bari jongjon lempang. Tapi najan kitu ge paromanon ngareret kalembur anu ditunjuk ku Anggara. Nu memang pamandangan hade tur asri pikawa asli. Nyai, mang mapalantrak atuh. Puluhan tahun kitu ngider kaunga daerah. Da tibu jangan kene sok ngador we tara aya nu dipikasieun. Teu boga duit ke ini itu emang mah. Urang cobaan kadinya mang, ceuk Anggara, "Mangga, seueur pikawasieun." Geura nu geulis seueur, nu lenyang seueur jajak ka ganang. Hehehe. Mang Dampa nyerenge setengah banyak. Wah, mang atuh butuh kudu kitu hayang ge. Hayang nyaho we atuh. Nya si mang mah ka mana wae nya? Nyi Sairah ngadilak. Bari ngalieup teuing kunaon sok reuas mun ngadenge nu nyarita kitu. Bisi Anggara kagoda meureun. Hehehe. Camai cang-cang selingan atuh nyai lah. Pira aku mikiran we kasusah da kada aya hiburan ngarah genah. Ceuk Mang Dampa bari teu weleh nyerenge. Ka mana jalan mang eta geuning aya jalan ngolecer? Anggara nunjuk ka hareup nu memang jalan teh aya 2 cabang jeung ngolecer deui. Kakatuhu nyai. Oge yeuh. Nyai tanu dipayun kakatuhu, ceuk Mang Dampa. Leok Nyi Sairah teh mengkol kakatuhu da manehna nu leumpang ti heula. Terus kebat mapai jalan satapak serog manggih mudun, meni nu rugtug matak cangkeul tuur lila-lila ngarasa capek. Reg Nyi Sairah eureun da kaparengan aya tangkalame sisi jalan. Iuh meni nguyupuk katurug-turug aya batu lempar. Meni harerang balas dipake diuk meureun da merenah pisan dipake reureuh teh. Tanya reureuh di dieu ye. Bari nyawang pamandangan anu ngampar di landeuh. Duh, mata kuasnya pasawahan ngampar lir permadani. Solokan arula ari leuril orai meuntas. Itu saung parentul di tengah sawah. Tangkal kalapa dauna pating garupai. Waasnya. Anggara nangtung bari nalulak cangkeng. Panon mencerong kalaneuh ari Mang Dampa gek diuk ngadayagdag kana tangkalame. Panon mureleng kalaneuh ujug-ujug breh pangalaman zaman keur ngora. Di lembur Cilentah kungsi karoron codan. Karoron codanna ku bandar sintir teh. Karoron ku bandar sintir jaba meunang gelut 2 kali para mitra meh-mehan marebut pati. Mang, itu aya suhunan panjang bangunan naon, Mang? Pasar teh nyai. Teh mal Mang Dampa lamunana buyar kagebah kununanya. Ari palataran nu lega, Mang? Nunjuk ka hiji lapang, baheula mah sok dipake ngadu kuda teh. Nah ini mah duka geus lila cara dianggo, paling-paling sok dianggo ngangon domba jeung sapi. Nyaan apal Mang mah nya? Moal hariwang atuh teh sieun nyasap. Daya nu apa jalan keur tuduh jalanna. Nyi Sairah bungaheun. Da nyaan regreg aya nu apa jalan mah. Geus ulah ka mana wae ngawadulna. Ayeuna urang badami di Cilentah kudu aya kagiatan sangkan bisa meunang katerangan ngeunaan kahirupan urang dieu. Utamana kudu nyaho kana kaayaan sapopoena ngeunaan keamanan jeung katartibanana, ceuk Anggara. Naon maksudna jang? Jalma nu diteang ku urang kasang tukangna jalma jahat. Nu tangtu resep main, resep mabok, lacur jeung sajabana. Oge pasti aya hubungan jeung bangsa begal, garong atau bangsa leutik. Kampil jang urang uline ka tempat main. Kutan aya pemainan di dinya. Jang mah. Alah. Geus kolot di dinya teh Mang teh. Ti zaman Mang keur ngora keneh geus aya. Mang Dampa semu agul asapang nyahona. Ari Anggara gogodeg sabab karek nyaho harita yen dina hiji wewengkon nu kacidap anu jadi puseur pamainan. Nah, jiga nu heran jang, ulah heran geus biasa di dieu mah. Geus aya ieu tiba tawina, ceuk Mang Dampa. Kieu Mang, ngadu teh atawa main hiji pagawean nu kacida dibencina ku ajaran agama. Khususna ku agama Islam, malah hukumanna oge haram ngadu teh. Rezeki meunang ngadu teu meunang di dahar. Mun maksa di dahar ibadah urang moal ditarima salila 40 poe 40 peuting. Tegasna ngadu teh teu meunang dicaram ku agama. Sabab bakal ngaruksa kapribadian, ngadeuketkeun papaseaan jeung kamudorotan. Tak kitu Mang. Nu mata kuring mah heran bet mahabu keneh nya. Na teu aya nu mampu nyegah kitu kana ngadu. Jang ari nu nyegah mah aya eta oge. Jika pungkur ge aya nu ngalarang mah tapi apaan jelema teh palinter. Komo tukang ngadu teh sok loba alesan, ucing-ucingan we jeung nu nyegah teh. Mun pamarentah di kaler pindah ka kidul, nu nyegah ka wetan lupat ka kulon, mun ka salempok loba alesan. Jeung barisa nyumputkeun semu ieu teh, nyumputkeun semuna teh nu batak hese dicegahna jang. Anggara ungut-ungutan mikir kumaha carana sangkan pamainan bisa dicegah. Sakurang-kurangna bisa ngurangan ulah loba teuing cara ayeuna. Tapi teu kapikir teuing kumaha carana sabot kitu Nyi Sairah nyarita. Nabas minu kitu mah
teu tiasa sosoranganan Kang kedah aya kerjasama sareng pihak-pihak anu sejen, ulama jeung pamarentah, kudu ngahiji masyarakat kudu ngadukung kana usaha ulama. Kasadaran kudu dironyatkeun jalma pantar urang mah rek bisa kumaha Kang paling ge pada ngajebian ceuk Nyi Saerah bangun teu panuju nyawalakeun nu kitu. Para mitra kaum dangu, harita teh para wargi sadaya, barang anggara ngadenge carita Nyi Saerah kitu, tuluy anggara nyarita. Ih era, urang kudu mikiran hal eta, sabab ceuk katerangan ge apan kieu, sing saha nu nenjo kamungkaran hareupeunana. Mangka eta jalma kudu nyegah ku leungeunna. Mun teu kawasa ku leungeun, kudu nyegah ku lisan. Mun teu kawasa ku lisan, mangka kudu nyegah ku hatena. Nganu nyegah ku hatena kaasup jalma nu lemah iman. Tapi resikona berat Kang, sakabeh perjuangan menta risiko. Apan saur Kangjeng Nabi oge, tepikeun amanat ki kami sok sanajan rasa napai. Tanyeurkeun keadilan sok sanajan matak nyilakakeun kana diri. Ari matak cilaka diri mah mikir 2 kali Kang. Nya gunakeun akal sangkan salamat bari hasil nu dimaksud. Teh, naon gunana nyawalakeun nu kieu Kang? Ih, era. Jalmi nu dipilarian ku erah jeung akang moal nyumput di masjid. Moal aya di kulawarga nu ayem tentrem pasti nage ayana di daerah-daerah pamainan, palacuran jeung sajabana. Nu matak urang kudu mikir nepi ka palebadinya. Lang Nyi Saerah ngahulang mikiran omongan anggara. Tetela aya benerna memang perlu mikiran urusan ngadu. Lain rek milu ngadu tapi kudu nyegah nu ngadu. Kahartos ari kitu mah Kang, tapi kumaha carana Kang? Aya Mang Dampa urang badami we engke mun geus kanyahoan tempatna. Siap lah. Ceuk Mang Dampa bari sikep leungeun harita teh para mitra nurutan soldadu tabe sagala lupa. Anggara jeung Nyi Saerah ngan ukur imut sanggeus rada lila reureusna. Tuluy-nuluykeun deui lalampahan. Tiluan lalempang mapai pudunan ngajugjug ka Cilenta. Ditenyo mah jiga deukeutna ari dijugjug bet asa ngajauhan. Malah geus tengah poe masih keneh di perjalanan kaparengan manggih tajug sisi jalan. Gigireunana aya pancuran caina herang ngagolontor. Keureun heula, urang kudu ngalakonan heula salat dohor. Ceuk anggara reg sarerea eureun Nyi Saerah kawas meri. Neuleuh ningali cai teh teu ngurus reureuh heula brus ka pancuran si beungeut sababaraha kali karasa tiis matak seger. Satuluyna sarolat lohor heula di dieu, Mang Dampa langsung di papatahan prak-prakanana salat. Can kungsi wirid kancung pirid babacaanana karek wawuh jeung prak-prakanana wungkul. Tapi najan kitu geus aya nu napal dina uteuk Mang Dampa nimulkeun kapanasaran, hayang buru-buru apal jeung babacaanana, atuh basa geus lekasan salat pok Mang Dampa nyarita. Jang, Mang mayang terang jeung doana. Mun salat magrib atawa isya, kuring sok maca doa-doa salat. Ditarikeun saware, bandungan ku Mang. Naon nu ditarikeun, naon anu henteu, engke urang tangtu apalkeun sarupa-sarupanya. Ceuk anggara dari ari kalimat Allahu Akbar terus apa aja? Terus sanes kieu maksudna para mitra. Lain nanyakeun we ieu katanya. Maksudna keur diri sorangan kieu kedahna para mitra. Ari kalimat Allahu Akbar mah terus apa aja? Geuning eta ge apan tos kumineng ngadenge jeung mineng milu ngucapkeun lila-lila mah bakal lancar geura. Mun kaartos lah. Tapi eta geuning teu sami lamina salat aja. Mang Dampa nanya deui. Dititah diapalkeun kulisan mah hese apalna Mang, mending oge lenyepan we naon rupa nu geus dilakonan. Sabab nu geus dilakonan mah biasana sok bakalana napalna dina uteuk, hese dipopohokeunana. Cing, urang tes geranya ari subuh sok sabaraha adegan salat teh Mang? 2 adegan jang. Tuh geuning pan inget tah. Pada aku kuring can dibejaan, sabaraha rakaat ari salat subuh. Tapi kumineng ngalakonan mah harteuna Mang ge bisa ngajawab. Cik hiji deui ari salat magrib nu dipilampah sareupna sabaraha adegan? 3 jang. Bagus tuh pinter Mang ge geuning. Tangke nu teu kaharti nungtutan tanyakeun, nu can apa nungtut tanyakeun. Kuring mah moal mere ajaran nu kudu khusu jeung junun ngapalkeunana. Moal nu kitu pek we bandungan nu teu ngarti tanyakeun. Ku cara kitu bakal babari terapna kana uteuk. Ceuk anggara teu weleh sabar mapagahan Mang Dampa. Aya nu teu ngarti jang, naon? Mang sok bingung kok tadi teh bade salat lohor tapi mah memeh salat teh 2 rakaat.
pan salat subuh teh parantos. Oh eta alus atuh. Nu 2 rakaat mah memeh lohor kasebutna salat sunat. Atanapi salat tambahan nu dipigawe ku kuring salat tahiyatul masjid ngahormat masjid tak kitu. Oh ngira waktuna jang. Paya kumaha we pokona mah unggal-unggal asup ka masjid we prak salat sunat 2 rakaat pikeun ngahormat masjid. Sabab masjid teh baitullah atawa bumi Allah. Mang Dampa ungutu. Elmu nungtut namahan kitu jeung gawena. Mun aya nu teu kaharti sok nanyakeun, Anggara jeung Nyi Saerah aratoheun. Duana nakalayan sabar sok pilih genti nerangkeun naon-naon nu ditanyakeun ku Mang Dampa. Tina soal salat bisa meber kana urusan-urusan sejen, kana soal cai, soal pakaian, dahareun, tempat, waktu jeung sajabana. Sabab tina ibadah salat bisa jembar ambahanana kana ribuan ilmu nu pakuat pakait loba pisan para mitra. Para mitra kaum dangu, sanggeus reureuh berala leumpang deui ngajugjug ka lembureut Cilenta. Kulantaran leumpangna sok bari ngobrol atuh cape teu karasa capena. Jauh teu karasa jauhna nyaho-nyaho geus tepi ka sisi lembur dina wanci asar. Can mikira naon-naon nu pangheulana di tayangan teh tempat salat. Rengse salat asar kakara ninggalkeun tajug terus asup ka pilemburan. Biasa imah ngajajar, barudak ulin meuni rame hayam jago raung kongkorongok, sakapeung digonggong anjing. Sakapeung amprok jeung urang dinya sok tanya saperluna. Nyaan gede lembur teh ye, ceuk Anggara. Barudakna meuni riabnya para baneun teh tah. Ceuk Nyi Saerah manehna inget kana maraban bubuhan awewe nyekel padaringan. Tak ge kagungan putra teh ulah seueur deui nya riweuh ngurusna, ceuk Mang Dampa nyanyahwanan. Padahal manehna boga anak hiji ge kalah ka maot basa usum sasalad. Nya mang kudu diwatesan lahir budak teh ulah sina murudul kitu kawas kelenci. Memang kelenci mah hade baranahan dari jalma mah pikiraneun. Jalankeun kula warga berencana ada 2 cukup lah anak ge. 2 cukup anak mah awewe jeung lalaki sarua wae. Loba ge teu kaurus mah cuma khawatir moal kapiara pendidikanana. Moal kaurus lain sieun teu kaparaban, da rezeki mah diatur ku Allah. Ngan kudu sanggup jeung ngadidikna. Anggara ngabijilkeun pamang. Nya bener lah sae pisan lah nu kaalaman ku mang ge. Geuning. Kagungan putra mang teh nya sabaraha mang? Hiji pun ama kitu ge jenatna. Hah? Nah, karasa naonana ku mang? Harita teh para mitra Anggara nyerengeh Nyi Saerah ge ngalieuk bari seuri. Bari ujang lain kitu maksud teh. Memang mang teh teu boga anak tapi bisa kasawang. Kumaha riweuhna mun anak loba teuing. Ya geus kaalaman ku mang lain mang nu loba anak tapi indung bapana we nu badanahan. Oh naon teh da eta we dulu mang kabehna teh aya 15 lalaki 8 awewe 7. Nu maot 4 kali 11 teu kaurus teu kasakolahkeun teu kawarah akhirna mang teh teu ngalaman diajar ngaji atuh da teu kungsi ngadahar sakola. Mata kieu akibatna kaduhung geus kolot ujang mang teh. Oh kitu kahartos tu ayeuna mah. Jaro pengalaman mamangnya tapi keun baen geus mang sugan we atuh pikahareupeun mah. Naon teh aya deui masalah hartina matak nyugemakeun nu geus mah pikeun pieunteugeun we. Pieunteugeun keur nu ngarora boga anak teh ulah leuwih ti 2 ngarah kapiara kaurus kajamin pendidikanana bisa ditangtukeun pikahareupeunana. Ulah aya basa teu kadidik, teu kasakolakeun, teu kawarah sababnya ka anak teu cukup ku dahar pakena, tapi kudu saimbang jeung maraban rohanina. Muhunya mangnya ulah aya kajantenan nu ngalaman tuang naon sakola. Jiga emang pan mun ayeuna tuang sakola teh meureun pada nyurakan magarkeun teh aya kuda lumping tuang kenteng impres. Ceuk Nyi Saerah bari seuri. Nyai mah bacarian mun. Tu maksud tuang sakola teh teu ngalaman di sakolahkeun Mang mah. Ceuk Mang Dampa bari seuri. Geus bener lah. Kitu meureun mangnya lain ngagares bata wungkul sakolana lain. Nara nyerenge para mitra. Maksudna mah ngagares bata bangunan sakola kitu para nu ngajakal waktosna ka Bujang CF ya dewe para mitra lah. Mangga para mitra duwi ka dieu heula carios nyambung judulna nyaeta Neangan Bapa karya Ki Leksa. Mang Jaya ngahaturkeun wilujeng kantun mangga permios.